Dek nanya ke Google Voice kira-kira aing teh cocokna jadi naon dia nya. Maksudna curhat. Oke, Google Voice. Panggil ya. Selamat datang Otong Neto, ada yang bisa kami bantu? Langsung nyaun ka aing. Kumaha cager geul? Alhamdulillah Cagur, kumaha sabalikna, Otong sehat. Sehat awak mah biasa kantong be. Lain nak nanya ya kira-kira aing cocokna jadi naon? Jadi dokter, apakah jadi dukun, apakah jadi gubernur? Tunggu sebentar. Kamu cocok jadi tukang ngubaran anu burut. Hah? Tersalah denge yeuh. Coba sekali deui. Tunggu sebentar. Kamu cocok jadi tukang ngubaran anu burut. Ieu ngubaran anu burut. Kan bisa kitu. Soalna cocok sama bungutna. Ih, nying siarkeun sia lamun jelema digebugan sia ku aing. Ulah waka mararah, bisi tereh burut. Ih, di mana sia ku ari sia, hah? Teangkeun ku aing yeuh. Emang duk naon sia tong? Ih, dicabokan sia ku aing. Dicabok deui ku aing. Ih, emang wani gitu sia ka aing. Tuani ku naon, aing nyaho ka kalemahan sia tong. So tau sia, emang kelemahan aing di mana gitu? Kalemahan sia dina kanjut. Ih, tolol sia, dasar bego. Otong nu bego. Ih, sia, awas sia ku aing sia, mau dibeli-beli deui ku aing sia pulsana sia Google na ku aing nya. Sia ngalunjak sia ku aing. Ampun dedek sia. Wah atuh hampun, Otong Neto kasep, Otong Neto ruhai. Geus lah, aing capek ngalenan sia mah. Sarua aing geh capek ngalayanan sia mah. Aing situ, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dadah Otong Neto. Dadah.